A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahul alim. Ya Allah Raqibul Habibur Rahim. Ya Allahul Halimul Adimul baini wa bain adui. Ya Allah yasir lisani alayya ilman nafi'a waqsif hajiban nafsi liqudratika ajilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Jibril wa hamalatil arsy wa alal malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqo bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji kagungan Allah, puja tangtu ka Allah. Syukur salamina milik Allah Rabbil alamina, Allah pemangeranan kasakabeh alam. Kayaning alam dunia, alam saremen alam dunia, jeung alam sabadana alam dunia. Wabihi sareng ka Allah nasta'inu urang sadayana nyuhunkeun pitulung tina urusan dunia, tina perkara dunia, tina masalah dunia. Kasusah, kabingung, kasulitan, pangabutuh dunia jeung sakabehna. Wadini oge urang nyuhunkeun pitulung ka Allah lain hungkul tina urusan dunia oge tina urusan akhirat. Masalah akhirat, perkara akhirat, kasusah akhirat, kabingung akhirat, kasulitan, kesempitan akhirat, tina ripuh na akhirat, oge pangabutuh akhirat. Wassalatu rahmat Allah ay rahmatullah al-makrunatu bita'dim. Tegesna rahmat Allah dibarengan kalawan kagungkeun. Oge rahmat Allah ay bitaslim min kulli abati wa nafsin. Mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluarganya, ka para sahabat, tabi'in, tabi'atna, atba'i tabi'in, aiba'in wa qorib, nucakat nutebihna. Sadayana masih kalimpahan kulul muslimin nabi dasakabeh jalma Islam termasuk urang. Malah urang mah kasebutkeun jalma anu badosa, pinuh ku dosa, minung migawe dosa. Tapi mudah-mudahan rahmat Allah langkung luas, rahmat Allah, pangampura Allah langkung lega tinimang dosa sakabeh jelema. Mudah-mudahan orang dijadikan jalma termasuk jalma diampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang teh
tiluhur nepi ka handap, tiluhur saujung rambut, di handap saibas dampal, di tengah saaya-aya. Jalma anu bobolokot pinuh ku dosa, sehingga ke dosa panangan urang, dosa soca urang, dosa irung urang, dosa letah urang, dosa biwir urang, dosa cili urang, dosa suku urang, dosa parji urang, dosa hate malah loba pisan. Sakujur tubuh dosa hungkul, dina dosa nu teu karasa nu sok minum kurang kalaksanakeun, dina dosa nu teu kangahaja anu sok minum kurang kalaksanakeun, dina dosa ngahaja oge jeung nu karasa anu sok minum ngahaja kurang dilaksanakeun. Tetap pada akhirnya orang balik ke Allah, orang nyuhunkeun rahmat Allah, orang nyuhunkeun pangampur Allah, orang tobat ke Allah. Mudah-mudahan tobat orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana, alhamdulillah katinggalina dina enjing-enjing ayeuna mah ibu-ibu rada rempong. Kain kerusum ripul sugan kaserangnya. Kan ibu-ibu teh kaum ngariung ditaradekeun eureun bibirna teh. Urang dahar ngawangkong. Da pengajian mah eleh kudu ibu. Lamun ngayakeun pengajian pamoget mingguan erek tablik akbar, lamun dihususkeun pamoget hukul ya nu hadir nanti kadang-kadang bisa kabilang kamu lamun mingguan paling eta teh eta deui nu paling ngalang sama lamun mingguan teh aya opatan hiji nunutan, hiji nyarane, hiji deui nyeri cangkeng. Tungtung nama ngaji teh jeung karpet. Tapi lamun pengajian ibu-ibu mah di mana-mana teh obring ibu-ibu mah teh kungsi ngayakeun onangan jeung teu kungsi ngayakeun bewara. Loba. Dan bedanya teh pamadasana karibung jeung bawa caneut. Ibu segala rupa dagang ayah menyangut ayah kalau kena ayah dan segitu subuhanan tuh kan lamun di subuhan teh bakal beak jeung wadahna di subuhan raginang les teh jeung wadahna ayah minggu hareup pulangkeun. Beda jeung pengajian bapak-bapak di subuhan teh tara dicaraneut Bu, komo di subuhan cau diperong. Kan ke balik leungit cauna teh. Pesakan pas dicabak teh dina calana aya nu kenal. Jadi dua. Gimana? Alhamdulillah kados binima urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipaparingan nikmat ageung Bu tiasa lini dongkap ka madrasah pikeun ngalaksanakeun tolab ilmu nu kahijina urang ngagugurkeun kewajiban urang karena urang diwajibkeun bikin tolak ilmu, nu kaduana urang picen kabodohan pampang nama bodoh di nambak-bagan agama ilmu tentang ibadah sebab ibadah teh memang kudu make ilmu namun ibadah teh make ilmuna maka Allah maha nampi malah ibadahna rek ditolak Allah Subhanahu wa taala. Salajengna ibu-ibu sadayana
kamari dicarioskeun tentang susuci. Tanya teh penting susuci teh. Urang rek salat kudu suci heula tina hadas. Urang rek ibadah naon wae oge kudu suci heula tina hadas. Hadas teh aya dua, aya hadas leutik, aya hadas gede. Tah ayeuna urang nyaritakeun farduna adus. Ya, bisi langka dicaritakeun ku batur. Da ieu teh memang fardu ain. Da aya nu judulna ngaji mah memang kuduna dicaritakeun. Hiji urang ame salamet tina bodoh, nu kaduana supaya urang terang di mana urang ngalaksanakeun ibadah teh geus teu kudu ngorehan deui elmuna sabab anu wajib teh ilmu hal. Ketika ibadah ku urang rek dipraktekeun bari urang can nyaho elmuna wajib kudu diaji heula. Furudul ghusli isnani farduna wudu aya dua. Tafu abdi teh sok dikana ya supaya loba jelema anu nempo, supaya jelema loba anu daek ngaji. Abdi sok diakalan ngaji sapinah, ngaji kitab kuning teh abdi sok dikana Facebookeun. Ya, dikana YouTubekeun, dikana Facebookeun. Naon sababna? Bisi teu kabarueun ka madrasah aya di dinya. Pan jelema mah ayeuna mah ngarorek HP wae. Eueuh budak, eueuh kolot, eueuh leutik, eueuh gede. Lamun namung ku ka hiji tempat ya. Bunge tadi we abdi namung ka hiji bumi di Cianjur. Nah, oleh itu teh nu namu jeung anu ditambuhan teh cerempling. Soreng teh keur tarungkul we kabeh kana HP. Heueuh cenah. Nah, jadi ayeuna mah eueuh di kampung eueuh di kota. Ya. Geus zaman digital. Jadi ngaji kitab teh aya tabu dina kitab. Teangan we channel abdi lamun dina YouTube aya tah ngajina. Lamun dina Facebook aya ngajina, ngaji kitab kuning. Tinggal ngadenyekeun lamun poho teh tinggal ngabulak-balik didinya mah balikan deui we videona. Furudul ghusli isnani farduna adus teh aya dua. Geus kamalum budak leutik geus nyahoon. Ya, kan ieu mah urang perjelas deui we. Ya, urang perjelas deui sabab kudu dibulak-balik sampai ka paham sabab adus mah pagawean urang, kewajiban urang anu sok sabibiasana ku urang dilaksanakeun. Ngarembetna lamun teu sah adus teu sah salatna, lamun teu sah adus teu sah ibadah anu sejenna. Sabab pokok dasar utamana modalna kudu suci heula. Ya. Adus teu rupa-rupa, aya adus tina head, mun ibu-ibu mah anu sok head keneh. Ya adus tina ngajuru anu masih keneh ngajaluru mah aya adus tina nipas. Tah nipas geus pasti hubunganna jeung ngajuru. Sabab bedana nipas jeung ngajuru mah saeutik getih. Aya ngajuru aya nipas mah getih anu kaluar tina farji istri, anu kaluar sabadana orok. Tapi sabadana ngajuru tadi disebut getih nipas. Farduna aya dua, an-niyatu nu kahijina niat. Pidau Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sanyana sahna sakabeh amal eta teh karena aya niat. Lamun hiji amal ibadah teh make niat teh sah. Wudu teh make niat teh sah, salat teh make niat teh sah, adus teh make niat teh sah. Ya, diwati kawal Imam Maliki mah wudu teh teu kudu make niat, terus we jeung teu kudu tartib di. Ya. Benten. Teu kenyen dianggo kawan eta mah da urang mah kawal Imam Syafi'i. Tadi dia dicaritakeun niatna anu kahiji farduna adus teh niat. Ya.
ai kait liatna niat seperti lamun orang jinabat ai jinabat teh boga hadas gede lamun hiji pamoget nya keluar cai sperma atanapi istri keluar cai sperma atawa lamun istri teh terus ngalaksanakeun kewajiban anu jeung janten caroge taeta pembogaan hadas junub cikolot baheula mah atanapi hadas jinabah kumaha cara niatna dina waktu urang keur adus nah niatna mah erek seperti nu kawarid anu dibere pelonggeran di bejaan ku sepuh-sepuh urang seperti nawaitu rof'al hadasil akbari ai nawaitu nama rek dibaca teu bae nawaitu rof'al hadasil akbari ek digorolangkeun rek henteu dan wajib nama lain digorolangkeunana dina hate nya kade ieu abdi sok ngadangu aya keneh jelema nu geus kolot niat salatna teh digorolangkeun usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbil qiblat adanillahi taala sujabdi salat fardhu dhuhur 4 rakaat parukeun Allah Allahu akbar cenah cenah kumaha ya kengeng dina hate ngretegna hate ketika urang rek ngalaksanakeun adus tah eta niat ngan dina adus mah wajib dina waktu keur niat teh dibarengkeun jeung kawitan ngawasu salah sawios anggota tubuh erek nu mana heula we erek nu luhur heula erek nu handap heula erek nu gigir heula erek nu hareup heula erek nu tukang heula erek mastaka heula erek leungeun heula ya kan sunat mastaka heula pan Kangjeng Rasul ge upami adus teh anu pang payuna diwasu teh mastaka tilu uihan satos itu sakabehna badan bari dibarengan ku badan anu pang palih tangan katuhu sanggeus katuhu tuluy nu kenca sok dipraktekeun ari dina ngadusan mayit ya kudu bari praktek sabenerna mah mun ngadusan mayit urang sunatna teh mastaka heula banjur tiluihan ya geus mastaka badan anu kenca badan anu katuhu ya payuna nu katuhu terus tukangna nu katuhu terus payuna nu kenca terus tukangna nu kenca itu kahanap nepi ka sampean oh tadi sakalikeun ya tilu kali eta teh sunatna teh abdi mah ada sok hayang disakalikeun adus teh rek ngajleng we ka ulah gede mangga ngan pas begitu ngajleng niatna begitu antal cai teh kudu geus niat nya niat sejabdi niatna nawaitu rof'al hadasil akbari sejabdi ngaleungitkeun hadas badag hadas gede atanapi ku bahasa nu rada keren sejabdi ngaleungitkeun hadas badot bae niat mah nya da Allah mah ngartieun kana bahasa naon oge tah kitu sejabdi ngahilangkeun hadas jebrok nanti sopan we jeleng we ngajleng ka kula asa kalantisan we sakabeh awak kucai anu berjalan artosna kucai anu berjalan teh caina kudu berjalan dina awak urang kudu ngocor anapun lamun urang ngajleng ka kula gede atau ayager we awakna ya otomatis caina bakal bolak-balik dina awak urang ngan kadewe ngajlengna ka kula saat aya geuning cenah geuning baheula kolot dongeng kolot baheula geuning ku hayang gayang bari rek adus anu ulah hayang kaciri ngajleng cenah ka kula gede ari sorena teh geus dibedahkeun kulana teh
Atuh dihanap emok siapa lain ngebejaan. Nah, ya lucunya kalau baheula mah. Pan kalau balam sok bisirieun wae geuninganku jalajar motor bari ngaliwat kitunya. Jajar motor bari ngaliwat. Ngaliwat geus diamparkeun dina daun. Nu terakhir cenah pas waktuna dahar. Aya nu giliran terakhir, berenang eureunna teh hayang pelembah liwet, hayang langsung ngahuap. Ngeng terliwet terkah digeleng. Teh tulus dahar lagi. Eta mah dongeng ting bener ting waduh. Ya. Mudah-mudahan dari dongeng mah. Namun bener meureun bener waduh. Niat kumaha niatna? Sejak abdi ngaleungitkeun hadas gede. Atanapi anu head niatna sejak abdi ngaleungitkeun hadas head fardu karena Allah. Bebas niat mah punya. Sejak abdi ngaleungitkeun hadas nipas, lamun anu nipas fardu karena Allah. Atanapi sejak abdi mandi fardu. Maka sejak abdi ibak wajib lillahi ta'ala. Maka ya mangga wae bade nu mana bu pilihan we. Atanapi sejak abdi susuci tina hadas gede. Mangga. Atanapi erek nu head, erek anu nipas, erek anu ngajuru, erek anu junub. Ya. Niatna teh disakalikeun we hayang diumumkeun sejak abdi adus wajib lillahi ta'ala. Mangga. Atanapi sejak abdi ibak wajib fardu atau disebut deui fardu dadaeus wajib. Sejak abdi ibak fardu karena Allah. Mangga eta mah babari pisannya Bu. Jangan ulah teh nawaitu sauma godieun meureunnan. Nah, eta mah nu disebut aliran sesat teh kitu. Kumaha cenah niatna adus? Abdi masuk nawaitu sauma godin we papatah ti aki. Ulah eta. Nawaitu fardol gusli sejak abdi adus fardu karena Allah. Mangga eta oge. Di mana waktuna niat? Waktuna niat teh dina waktu kawitan ngumah salah sawios anggota tubuh. Nya jeung deui adus mah teu naon-naon dituntut. Nya umpama teh mah urang teh ye dancan salat subuh ngan ketika wajib ngan ketika lamun urang mepet rek ngalaksanakeun salat wajib harita. Ya, ngalaksanakeun adusna. Umpama urang teh ye jinabat isuk-isuk teh ngan aya salat subuh mah geus isuk-isuk teh jinabat engke we meureunna rek adus teh anu wajibna mah ek salat lohor. Ya. Jadi ngan sunat diburu-buru naon sababna? Sabab ketika urang boga hadas lamun urang ngalaksanakeun pagawean-pagawean anu sanesna makruh. Bisa jabati aya nu haram seperti maca Quran, asup ka masjid, ngaliwat ka masjid, atanapi mawa Quran, eta mah haram. Dilaksanakeun kun boga hadas gede. Ya. Lamun can salat mah engke we dilohorkeun teh sabios-bios ngan makruh. Sunatna mah buburu we. Wajib adusna mah ngan sunat dibuburukeun. Arek dituntut abdi mah rek sirahna heula. Mangga teu naon. Sejak abdi ngaleungitkeun hadas jebrok. Kumah we sirah teh. Nya. Geus we ek ulin-ulin ka itu. Oke, jam 8 rek ngumah leungeunna. Upama. Nyicil. Dengan teh dur lohor tinggal ngumah suku. Nah we tadi geus sakabeh awakna mah dituntut. Gitu, mangga. Teu naon ya. Kan ngalobakeun gawe bisa rek meraktekeun ilmu teu naon. Wudu adus seperti itu. Wudu ge teu naon Bu sapertos kitu wudu dituntut ya. Dan teu wajib kudu tuluy-tuluy. Anu wajib tuluy-tuluy mah khutbah ka hiji, khutbah kadua, tuluy salat eta mah wajib tuluy-tuluy. Ari wudu umpama teh mah nu ngabeungeut heula kaburu aya nu ngagoroan
Ya, ningan teh tuluykeun deui ngumah leungeun. Nah, termasuk lamun urang wudu ya, beres wudu teh aya barang red ditingali dina panangan aya perkara nu ngahalangan kana datangna cai seperti dina panangan teh aya betadinan atanapi mangsi anu kanel atanapi obat merah anu kanel atanapi aya handiplas can kabuka atanapi aya salon pas ya balikan deui wuduna ti mana tina semet anu teu acan ka kumah ya kumah we eta anu teu acan ka kumahna ngan tuluykeun sabadana anggawatan nu teu acan ka kumah lamun dina panangan katuhu teh mah handiplasna laan handiplasna balikan deui ngumahna tuluykeun ku sabadana leungeun jadi meureun kana sirah terus kana sampean gitu. Ari dina adus mah benten lamun dina adus mah aya nu can ka kumah teu kudu dibalikan deui jeung sabadana eta geus we tinggal mah anu teu acan ka kumahna hungkul lamun dina adus mah enaknya adus gebrus aya barang katingali teh aya salon pas dina panangan laan we salon pasna leungitkeun perkara nu mata kahalangan datangna cai kana kulit tuluy wasuh anu kahalangan ku handiplasna tah kitu dina adus mah bedana dina wudu mah kudu dilajengkeun deui kana sabadana anu teu acan ka wasuh lamun leungeun nu can ka wasuh berarti sabadana leungeun ngusap sirah jeung sampean kudu dibalikan deui sabadana ngusap sirah lamun dina wudu sabab ari dina wudu mah wajib tartib ari dina adus mah teu wajib tartib dina adus mah rek irung heula he geus irung gitu. Geus rumah irung teh dagang heula sabun kayak. Ya mata teuing we gitu nya. Geus dagang teh da kakare kaburu der mandi sapotong pamaka handapna da tiris. Dagang deui roti. Adus deui ka luhurna he. Kan ari sunatna mah kudu ti luhur heula. Mastaka heula terus badan anu palih tangan terus badan anu palih kiwa eta farduna adus mah ngan kudu dua hiji niat nu kaduana wa tamimul badani bil ma'i ngawalatraan ngucuran ngawalatraan sakabeh badan bil ma'i cai naon cai nama rek cai sumur, rek cai hujan, rek cai solokan ari gede mah. Cai solokan anu geus dialirkeun ka kulah, di urang mah ada cai solokan apa kala lotor. Cai solokan anu geus dialirkeun ka kulah. Atanapi ku cai ibun. Atanapi ku cai es, cai salju. Mangga. Hari kuat mah urang adus ku cai salju. Bisi kemungkinan dina hiji daerah cai iwati aya cai ibun ku cai ibun ngumpulkeun heula atanapi ku cai laut ya nu geunaheun mah ku cai laut Bu ya ulah diletak we balem kitu mah ada cai teh rupa-rupa kunaon ku cai asin make hek bae pandina kitab Batul Muin dicarioskeun susuci ku cai anu kacampuran ku perkara nu dipika butuh ku cai naon perkara nu dipika butuh ku cai teh uyah jeung naon uyah jeung taneuh lamun urang adus ku cai anu kumer teh sawios-wios asal suci atanapi urang adus ku cai laut cai anu asin atanapi cai dicampuran ku uyah nah haja we dicampuran ku uyah teh sawios-wios asal suci caina ya teu meunang seteh adus atanapi susuci ku cai anu dicampuran ku salah sawios perkara anu teu dipika butuh ku cai seperti mana urang wudu ku cai anu geus campur jeung gincu teu kengeng atanapi ku cai anu geus campur jeung cai sabun teu kengeng atanapi cai nu geus campur jeung cai beas jeung beas teu kengeng lamun disakira-kirakeun robahna
leuwih loba keneh robana tinimbang cai aslina gitu. Urang dikulah genengan bunya sok aya cai sabun pameuretan tina cai nyeusehan tah cai pameuretan tina cai nyeusehan teh pan geus campur jeung sabun. Lamun ku cai eta hungkul adusna wuduna teu sah. Jadi kudu campur heula we jeung cai anu loba disakira-kirakeun lamun disebut cing ieu cai sabun atawa nepi cai kula. Ieu mah cai kula. Ngan kacampuran cai sabun saeutik ti sabios-bios upami kitu mah. Tah urang teh kudu nepi ka kitu. Nu disebut ibadah make ilmu teh pan eta. Nilaina ganjaranana ibu pahalana ti Allah Subhanahu wa taala double. Hiji ngarti kana bab ilmu tentang ibadahna, nu kadua ibadahna. Urang keneh pahala anu ageung. Malah Kangjeng Rasul Bu. Geningan Kangjeng Rasul oge lamun adus teh kitu. Pastakana heula 3 uihan, terus pastaka terus ngabanjur badan anu pengker anu kanan payun, terus nu pengkerna, terus nu kenca, terus nu pengkerna. Tak ketika orang lamun ngadusan mayit oge pan kitu. Mata kudu disangigirkeun geuningan. Eta teh ngawasuh heula anu payun, anu katuhu, terus sangigirkeun ngawasuh anu katuhu, anu pengker. Ya, tangkarakeun deui ngawasuh anu kenca, anu payun, terus sangigirkeun deui ngawasuh anu pengker, anu kenca. Ya. Mun ngadusan mayit teh. Ulah ieu mah sok sanajan dina pada dasarna mah ceuk wahana lamun aya jalma nu apik nya het jalma beunghar. Bapak urang mah ulah diadusan ku cai kula bisi loba jaram kawinnya rek dibawa we ka setim rek bae. Disokop kitu nya. Sabodo teu izin. Adusan mayit dibawa ka setim. Tuluy huntuna make kit supaya mengkilat. Terus dilapna ge ulah ku eta beurnya ulah ku anu bukan ebo beurna. Nah, ulah ka dibungkus pang-pangkeun heula we di dinya. Make we merek dijual. Saterasna wajib ngudar kana perkara anu ngagulung dina waktu keur adus seperti lamun buuk diuntun wajib diudar heula. Wajib diudar heula. Lamun disakira-kirakeun teu dibuka udaranana buuk anu jero moal kawasuh. Urang sok aya diuntun nya udar heula untunanana. Nah, terus dina waktu keur adus teh lamun urang pernah nines kutu dina sirah kumaha heula banjur heula ulah disakalikeun jeung kumahan adus. Cenah suci heula. Tuh, kitu geuningan punya adus teh. Naon sunatna? Hiji sunatna adus teh maca bismillah. Memeh adus teh urang maca Bismillahirrahmanirrahim. Sakali we. Nah, alus nama bareng eta teh bismillah teh jeung waktu mimiti urang ngawasuh kawitan anggawata tubuh dina waktu urang rek niat. Jadi samemehna niat bari ngawasuh eta teh urang di dinya aya bismillahirrahmanirrahim karetegkeun we ku hate abdi ngaleungitkeun hadas gede. Abdi ngaleungitkeun hadas jinabat atanapi abdi ngaleungitkeun hadas head fardu kana. Kumaha maot lamun teu make seja teh sawios-wios nya. Aya geuning nu sok nya teh seja abdi ngaleungitkeun hadas gede. Maka atanapi sejana dileungitkeun abdi ngaleungitkeun hadas ageung atanapi abdi susuci tina hadas gede. Mangga da ulah pake seja kuduna mah eta mah seja mah jang budak. Dan disebut niat mah ngartekna hate bari prak jeung migawena perkara ibadah tan niat kudu disebutkeun sejarah. Sunat wudu heula. Ya, sunat wudu heula.
memeh urang adus teh pertama wudu heula ya. Geus beres wudu terus bismillahirrahmanirrahim meweh manyur anggota tubuh bari dikawitan ku bismillah. Nah, tuluy sunat nanti ngosok-ngosok awak dina waktu urang keur ngabasuh na panangan ngabasuh sampean ngabasuh badan teh sunat dikosok-kosok. Ya, lamun panangan katuhun nyukan cai sunat panangan kencama ngosok-ngosok rojokan kana hanapeun kelek kana jero irung rojokannya entong tarik entong ku hawi rojokanana panangan ku ramo teras kana sela-sela cepil kana sela-sela soca bisa aya cileuha terus dikosok-kosok kana hanapeun kelek kana lepat-lepit kana liang waduk ya kana liang odet terus eta teh terus hanapun kuku dibelengeh-belengeh hanapun kuku teh terus roromeheun bisa aya nu ngahalangan dibelengeh-belengeh roromeheun teh supaya kamu ka rumah terus lamun urang kacugat nya ngan geus dilaan cucukna nya belengehkeun dina waktu urang keur adus teh nya tah eta teh kitu adus teh supaya badan-badan anu dohir sadayana nu katutupan kedah kakawasuh dina waktu urang keur ngalaksanakeun adus ngaheulakeun anu katuhu menerikeun anu kenca eta pasunatan tanya geus langkung 10 langkung dina terus wae sakitu ke urang teraskeun deui da dina karasan bade keluar deh waktosna teu saeb sakitu we panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa balik makosidana wa fil lana ma madaya wasi